hayang ulin, hayang camping, hayang touring, hayang nganjang, rek sekolah, mau kerja, rek ka pasar, arek hajat gitu bisa. Kunaon Mang Abang? Para rusing Kang Eko. Semoga beas, semoga duit, semoga kopi, semoga udut, Wayahna Mang Abang sing nurut ke pemerintah keur kieu mah. Aduh, pemerintah kumaha ieu kumaha. Dik atuh kirimkeun dahareun izin opieun. Kenapa kersia? Nu beunghar mangeunah da pasti sagala aya. Karunya kanu susah mun kudu di rumah saja. Eko, Oi. Aya naon Mang Abang? maha geuning jadi kieu euy, gara-gara corona teh. Kunaon gitu? Anak tilu coba beuki jajan, kabogoh hayang dikawin, Allah, aya bahan diundur ieu mah Kang Eko. aduh, ulah atuh Liurna kerlah jadwal meeting Ditunda, jadwal acting, ditunda, jadwal hunting, ditunda, jadwal shopping, ditunda, jadwal mancing, diundur, jadwal nyoting, diundur, jadwal manggung, diundur, jadwal kawin ge diundur. Sabar Mang Abang, sabar. Kita teh harus nurut sama pemerintah supaya kita tidak terkena sama si corona. Dulu juga Nabi Muhammad pernah memerintahkan pada umatnya agar waspada terhadap wabah penyakit. Begitu. Aduh, pemerintah, saya teh kudu gimana? Atuh, tolong dong kirimkan makanan